Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi mulia. Alhamdulillah orang petepang di salam baktos kanggo sadayana insyaallah mangga bang teraskeun dongeng Sunda serial Jaka Sembung bagian ke 80 genep wargi. Sumangga wargi Jaka Sembung bagian ke 80 genep sareng Kang Asep Dewan saparakanca ti Cahaya Ilmu. Para wargi mulia, dina bagian satu acana parantos dicarioskeun wereh warga rahayat kandang haur dikumpulkan di alun-alun pasar kandang haur nyaeta pikeun sarua pada nyakseni hiji hukuman nu deuk ditibankeun ku kumpeni Walanda ka salah saurang rahayat kandang haur. Wargi nu mulia, rakyat sakabehna pada karaget sanggeus kumpul di alun-alun pasar lantaran di tengah-tengah lapang nu lega tembong saurang wanoja kalayan dipalang dina hiji tonggak anu rupana teh segi tilu sarta dua sukuna jeung leungeunna dibarogod kalawan wadul Leonard Van Eysen jeung si Rase nyaeta jawara pengkhianat bangsana nangtung ngabedega teu jauh ti tempat bajing ireng di palang. Sakabeh nu nyakseni eta kajadian tembongna teh hatena teh jadi ciut siga putus pangharepan wargi melang honcewang hariwang jeung sieun kukumaha nu kajadian ka Neng Roijah alias si bajing ireng. Maranehna ngabayangkeun kumaha seremna eta hukuman nu bakal ditibankeun ka Neng Roijah. Teu jauh ti tempat Neng Roijah dipalang, tembong peso jeung hiji mangkok nu eusina teh nyaeta mangrupa cairan. Jika nama bajing ireng teh bakal nerima hukuman picis euy atau hukuman siksa aduh nu kacida keji jeung kejemna. Ceuk maranehna tinggerendeng nu ngarti mah kalawan ditungtungan ku sumpah serapah ka urang Walanda. Lamun bener kitu kacida kejemna jeung telengesna eta nu ngaranna Leonard Van Eysen sabalad-balad teh. Wargi teu lila suasana jadi kacida tegangna. Alun-alun siga disimbutan ku rasa sedih jeung rasa nalangsa nu taya papadana. Jak dumadak pangeusi lembur kandang haur kudu dipaksa nyakseni eta katelengesan teh. Maranehna ngagentak karageteun tina lamunanana nalika Leonard Van Eysen maju saeutik ka hareup kalawan sora anu tarik manehna nyarita ka sakabeh rahayat. Weh, perhatian kowe orang. Yo, sakumaha nu kowe orang saksikeun. Hiji pamberontak nu wani nangtang kakuasaan Walanda bajing ireng. Dina poe ieu bakal ngajalankeun hukumanana.
X atas nama Gubernur Jenderal jeung demi kemuliaan kerajaan Walanda urang sakabe bakal nibankeun hukuman picis ka ieu pemberontak jeung maling besar nu ngaranna Bajing Ireng. Cek Leonard Van Isen bari tutunjuk ka Neng Roijah. Dan kowe orang kabeh kudu nu ngalaksanakeun ana. Hah? Urang sararea. Urang kudu ngalaksanakeun ana. Urang cenah nu kudu ngalaksanakeunna. Kacida pisan telengesna. Moal lainnya. Moal. Henteu. Teu pantes pisan. Budi nu kasida saena ti Neng Roijah nepi ka dibales ku katelengesan jeung kakejeman. Euy pantes jiga nama. Lamun eta bajingan-bajingan teh ku urang wae hukum. Heeh. Bener Ibu. Yo, dulur. Eta teh teu pantes pisan. Urang dititah pikeun ngahukuman. Dina lain urang lagi kumanehna urang teh teu tega nyaksian hukuman ka jalma nu bebela ka urang. Budi nu kacida hadena ti Neng Roijah kudu dibales ku kekejeman euy. Leuwih pantes jiga nama. Lamun eta bajingan ku urang wang hukum wae babarengan euy. Cek salah saurang ajengan manehna teh nepikeun gejolak tina hatena. Wargi sanggeus pidato dihareupeun rahayat kandang haur beres. Jeung si pidatona teh kalayan kumanehna teu disadaran nandeskeun hiji kaceuceub ka urang-urang Walanda sorangan sacara teu langsung. Eta perwira tinggi kerajaan Walanda teh ngalengkah lalaunan ngadeuketan Bajing Ireng alias Neng Roijah. Nu satuluy mah dua leungeunna nu rada kokoh oge nyoehkeun baju kabaya Roijah di belah luhur. Bari pok manehna nyarita. Yo. Kami orang hayang yen ieu hukuman ka ieu pemberontak teh jadi contoh pikeun kowe orang kabeh. Ulah aya nu gana-gana ngabarontak. Jeung ayeuna sakabeh jalma unggal jalma khususna masyarakat di dieu di kandang haur kudu maju ka hareup jeung ngagoreskeun peso eta nu seukeut kana awak Bajing Ireng ieu. Sakedapan wargi kaayaan jadi kacida geumeuna. Rahayat nu hadir di etana alun-alun eueuh saurang oge nu katempona maju ka hareup pikeun ngalaksanakeun parentah eta Walanda. Nempo kaayaan siga kitu nu katida kakuna. Soldadu kumpeni Walanda geuwat nindak. Salah saurang soldadu nu sigana mah sang katida telengesna wargi. Maju ka hareup ngadorong salah saurang warga nu keur nangtung panghareupna. Hei, kowe orang maju, maju. Jalma nu dipaksa teh teu ngageser tina tempatna saeutik oge. Antukna mah ku saeutik kekerasan, eta soldadu teh ngadorong ti belah tukang ku sanjatana. Hei, geuwat, maju kowe. Geuwat eta iris kulitna Bajing Ireng ku peso jeung ka kurutna oleskeun dina tatuna teh ku cai uyah jeung cai asem ieu. Geuwat. Itu parentah eta soldadu teh kacida kasarna jeung kacida telongesna. Wargi tembongna teh beuki dipaksa, penduduk teh beuki seperti lumpuh jeung teu wasa pikeun nangtung. Ya. Sok laksanakeun Pak.
Kuring rela demi keselamatan anjeun Pak. Neng Roijah nyarita kalawan nada nu katida lembutna. Kuring rela anjeun sakabeh nu ngalakukeun hukuman ka kuring. Tibatan Walanda nu busuk eta. Sok maju Pak ka hareup. Nguping caritaan Neng Roijah. Malahan maranehna teh teu mampu pikeun ngalakukeunana. Awak-awak maranehna gemeter sarta ngucur kesang tiis ngabasuhan sakujur badana. Kenapa kowe diam? Ayo lakukan cepat goblok. Soldadu ngadesek maksa ka warga masyarakat. Moal, masih dipaksa ke moal. Hiji jalma satengah nyerowok. Nusa terus nama manehna ceurik. Auk-aukan dihareupeun sukuna Neng Roijah bari diuk. Gusti Allah, saya keneh dicandak nyawa abdi. Tibatan kudu hianat ka jalmin nutus ngabelaan abdi sadaya. Itu cek eta jalma teh wargi. Perlom sek. Soldadu ngabentak jeung siga nu leungiteun akal. Nu satuluy nama eta soldadu teh ngayunkeun gagang bedilna nu dina leungeunna. Keuna kana sirah salah saurang warga nu dihareup nu teu boga dosa. Atuh eta jalma teh nyungkur dina taneuh kalayan disakseni ku rahayat sejena. Mampus kowe. Soldadu Walanda eta teh nyentak ka eta jalma. Hei, soldadu kunyuk. Tembak wae. Tembak kuring ye. Ceuk salah saurang warga kalawan nekat leungit kasabaran. Lempo sikep para penduduk siga kitu teh nu wani deuk ngalawan kamaranehna. Soldadu kumpeni Walanda nu memang boga watek kasar sageuwatna ngasupkeun laras bedilna kana sungut eta jalma anu mangrupa panduduk di eta desa Kanang Haur nu memang nasibna goreng. Dan anjeunna teh wargi kacida ngabogaan budi nu luhurna. Kowe berani kowe ya? Kowe orang kudu mampus. Ceuk eta soldadu wargi nyentak kalawan sora nu tarik. Cor! Kapireng sora ngabeledu sora bedil kadenge ku sarea dibarengan ku sora ngagorowok nanu mantak pikawatireun. Eta jalma teh bruk rubuh kana taneuh sarta palastra sapada harita. Neng Roijah nu mirengkeun eta kajadian. Getihna ngakulak, manehna nyoba-nyoba pikeun ngabebaskeun dirina. Tapi nu ngabeungkeutna teh kana leungeun jeung sukuna memang kacida kuatna. Biadab. Roijah nyerowok bari neuteub mata eta soldadu nu kacida telengesna teh kalawan seukeutna keur. Soldadu seuri bari nada ngeyehkeun. Eta hiji contoh nu hade ieu. Setiap jalma nu gana-gana coba-coba deuk ngalawan ka kumpeni Walanda bakal dikirim ka neraka. Wargi saurang tokoh masyarakat kalawan pinuh kawani manehna geuwat nyarita. Dulu. Wates kasabaran urang kabeh geus dilengkahan ku kunyuk-kunyuk rawon gelo ieu. Urang kudu ngalawan. Eta tokoh tekad tidak gagah berani na wargi.
Wargi ngadenge kekecapan nuka cidawanina nu diucapkeun ku salah saurang pimpinan maranehna. Atuh kaayaan teh guat rubah sapada harita. Kalawan di luar panyangkana soldadu-soldadu Walanda, dak dumadak rahayat kandang haur, siap sayaga dek nyerang perang jeung maranehna. Kiwari mah wargi rasa kasieun maranehna geus leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Sumanget kasatia kawanan, dak dumadak ngagedur dina dada maranehna. Dendam karena kabuasan sarta ketelangasan Hindia Walanda atau Kompeni Walanda terus tumuh kalawan ngagedur. Gantung Leonard, cincang Belanda busuk, usir waelah anjing bulog. Jeung loba deui ungkapan-ungkapan rahayat nu ngagambarkeun kaceuceubna jeung dendam anu pohara ka urang-urang Walanda. Lalaunan tapi ngayakinkeun rahayat ngepung maranehna. Leonard Van Essen salaku komandan dirinya kacida manehna kagetna liwat saking. Sukuna jiga dipaku dina taneuh teu bisa kamana. Sawatara eta rahayat beuki ambek bae nu antukna mah rahayat teu bisa dikadalian deui ku para soldadu. Kalawan kakuatan jeung kawanina nu kacida luar biasana, antukna mah sebrutna rajang ngababad sakabeh soldadu Walanda, nyikat habis-habisan soldadu Walanda. Loba ti antara soldadu Kompeni Walanda nu palastra atuh Leonard Van Essen kawalahan manehna ge mertahankeun dirina. Tapi eta perlawanan ti rahayat teh teu lila lumangsung. Antukna mah rahayat kapaksa kudu ngabrengbeng lumpat kabur. Nalika si Rasek jawara ti Banten teh turun ke arena ngabantuan Walanda. Kalawan ilmu iblisna Rase ngagebrak ka ditu ka dieu hingga dina sakedet netra loba penduduk nu ngalawan Walanda teh nu blaglug jadi korban eta jawara. Wargi nu mulia, sanggeus eta kajadian, sumanget Leonard Van Essen pikeun malang melintang di desa Kandang Haur teh jadi turun drastis. Kajadian nu kumanehna teh disangka-sangka teh tetela loba mawa hikmah. Hukuman picis nu diragragkeun ka jawara bajing ireng dibatalkeun. Leonard teu wani deui ngalaksanakeun eta hukuman. Salian ti kitu ti mimiti eta kajadian, perwira tinggi Walanda Leonard Van Essen teh mimiti sikepna katida ati-atina jeung teu hayang manehna nganggap rakyat enteng. Sababaraha poe satuluy nama Leonard ngulem adina ka ruang kerjana. Leonard, anjeunna gentaan ka kuringnya. Elise adina Leonard nanya nalika eta wanoja nu katida pinterna teh datang pikeun nyaluyuan undangan ti lanceukna. Anjeun kabeuratan gitu. Bung, malah kuring senang diundang ku lanceuk kuring. Jawab Elise bari seuri. Lain deuk ngeyehkeun kagagalan kuringnya Elise. Henteu. Kuring mah telesep ngeyehkeun jalma lian Leonard. Komo deui lanceuk kuring sorangan. Tapi aya nu bakal wani ngejek atawa ngeyehkeun maneh gagal teh. Elise nyarita bari seuri. Saha Elise? Leonard nanya ke adina bari panasaran. Nah, mungkin diri anjeun sorangan nu memang teu suka ngadengikeun saran ti jalma lian. Itu jawab Elise. Yang mungkin baik penyesalan anjeunnya. Oh, Elise. Maneh mah jiga nu berfilsafat jeung kuring teh. Kena maneh mah kuliah di Fakultas Filsafat di Holland,
Cek Leonar kalawan manehna agul ka adina nu memang disamunikeun dina hatena. Manehna kacida agulna ka Ilis. Lain bae sabab eta adina teh memang geulis, tapi pikiranna teh kaasup brilian atawa cerdas. Elise, naon? Hampura kuringnya. Cek Leonar bari duduk ngadeukeutan diuk bari ngadeukeutan ka adina. Ngeunaan naon Leonar? Ngeunaan saran ti anjeun nu kungsi dipertimbangkeun ku kuring ngeunaan hukuman ka bajing ireng. Walon Leonar Pondok. Nyata nama anjeun salahnya? Elise jiga nu ngahanjakalkeun sacara teu langsung. Ya, Leonar, di negeri mana bae oge nu bakal disanghareupan ku anjeun. Ulah nganggap ngarasa sieun ka urang sabab urang kuat ku persenjataan Leonar. Oh, kitu pamanggih anjeun. Leonard motong caritaan ti Elise kalawan bari seuri. Malahan urang teh sakuduna mah ngahargaan ka maranehna teh. Sabab maranehna teh memang ngabogaan ieu nagri. Atuh soal urang hasil ngajajah maranehna, eta mah soal kekuatan fisik Leonard. Cek Elise dari anakan. Hal eta kitu nu ngalantarankeun kuring gagalang hukuman bajing ireng Elise. Perwira tinggi eta teh nanya. Satengah diskusi jeung jadi adina. Kieu Leonard, antara lain memang eta, tapi nu leuwih jadi pokok pasualan teh nya eta cara tindakan anjeun nu salah kacida. Upamada wae anjeun milih hukuman tembak bae, amarah pribumi teh meureun moal sahebat eta. Kusabab kitu anjeun meunang kuring ngusulkeun hukuman numpang hadena pikeun bajing ireng nya eta hukum tembak. Kitu oge pikeun ekstremis-ekstremis nu sejena. Jelas di Elise manehna ngajukeun pamanggihna ka Leonard. Saran anjeun jigana mah hade Elise. Cek Leonard ujug-ujug manehna siga nu kasigeung ngarasa didikte ku adina. Elise, kuring bakal milih cara sejen nu bisa muaskeun hate kuring. Cek Leonard nu nyata nama masih ngabogaan sifat pantang pikeun disigeung. Leonard, kuring bisa nyaho teu cara naon nu keur dipikirkeun ku anjeun teh? Ieu, Elise. Bajing ireng teh di talian nya. Tu diseret ku kuda di sapanjang jalan desa Kandang Haur. Pikeun ngamankeun eta hukuman, kuring bakal ngadatangkeun deui sajumlah soldadu nu sanjatana leuwih lengkap di Cirebon. Leonard ngajelaskeun bari manehna nahan hatena. Leonard, eureun keun nafsu sadisme eta Leonard. Kuring sama sekali teu satuju ku cara anjeun. Elise ngabantah sok sanajan manehna nyahun. Leonard teh geus mimiti kesel ku saran-saran ti manehna. Elise, anjeun kudu nyaho. Ieu, kuring teh nyaeta saurang letnan jenderal. Letnan Jenderal Leonard Van Eisen. Legend. Nu dibere kakuasaan di daerah Cirebon ieu
pikeun humpes pambarontak pribumi. Ku sabab kitu moal aya jeung ulah aya saurang oge nu boga hak ngabantah kahayang jeung kaputusan kuring, ngarti? Elise cicing manehna kasigeung, tapi manehna gewat nyaho lantaran memang watakna lanceukna teh kitu. Manehna ge geus surti sifat lanceukna teh sama sakali teu hayang mertimbangkeun pamanggih jalma lian. Usab kitu manehna mah teu hayang ngobrolkeun deui eta hal, sabab memang lain hakna Elise atuh sagewatna hudang tina diukna sarta pamitan kanu jadi lanceukna kalayan saeutik oge teu nembongkeun sikap yen dirina kasigeung. Sagejligna Elise indit perwira tinggi kumpeni Walanda eta teh ngalamun ngahurung balung. Rasa kanjakalna nyarita kasar ka adinana eta Elise jadi ngaganggu kana pipikiranna sabaraha menit mah atawa sabaraha waktu mah. Leonard Van Essen saurang militer nu sok ngagunakeun leungeun besi ampir dina ngarengsekeun satiap pasungalan. Salaku perwira tinggi, manehna sama sekali teu gampang kapangaruhan ku pendapat nu sejen, kaasup pendapat ti adina sorangan nu memang diuk di perguruan tinggi di Holland seperti Elise. Dina pasoalan tanah, Leonard Van Essen benar-benar turun tangan langsung. Manehna boga tegal pikeun terus ngabantuan papina dina usaha ngarampas deui taneuh-taneuh penduduk nu kungsi diperjuangkeun ku Jaka Sembung saatan manehna digantung. Kiwari Jaka Sembung dicatulukeun geus teu aya. Kabebasan Jan Van Essen pikeun hindes jeung ngarampas milik rahayat geus eueuh nu ngahalangan deui. Bajing ireng nu masih hirup geus teu bisa nyieunna naon, migawena naon lantaran manehna mangaringkuk dina tahanan Leonard Van Essen. Nu satuluyna Jan Van Essen sagewatna memperalat anakna nyaeta Leonard Van Essen pikeun ngahimpun sajumlah tukang pukul nu dipikasieun ku rahayat kalawan tugas pikeun matokan deui taneuh-taneuh salai ieu digarap ku para patani nu dina mangsa Jaka Sembung masih jumeneng. Hasil kalawan mucekil diperjuangkeun ku manehna sarta dibikeun deui ka para patani nu ngabogaana. Eta jiga nama asal mulana mumusuhan antara tuan tanah Jan Van Essen jeung Parmin alias Jaka Sembung. Oge jeung Neng Roijah alias Bajing Ireng. Nu satuluyna mah akhirna ku kajadian tragis pikeun kaunggulan tuan tanah Jan Van Essen nu dibantu langsung oleh kekuatan militer dina pimpinan Leonard Van Essen. Janten urang ge ngartos nyawargi naon sababna ka Jaka Sembung ujug-ujug ditembak atau dihukum seperti kitu. Padahal sauninga urang mah Jaka Sembung mah ngumpulkeun wadya bala jawara ka Tatar Pasundan. Da di wilayah kandang haur mah teu pati lila manehna teh. Jigana mah kasang tukangna teh eta hiji hal nyaeta dina pasoalan yen taneuh-taneuh milik pribumi anu dikawasa ku Van Essen harita ku perjuangan Jaka Sembung dibalikeun deui kanu bogana sewang-sewangan wargi. Para wargi nu mulia, dina hiji poe aya sarombongan tukang pukul Jan Van Essen menang parentah ti dununganana pikeun deui-deui matokan taneuh-taneuh nu baheula kungsi pindah leungeun jadi bogana Jan Van Essen. Eta beja teh geus lila kadengeun ku para patani. Nu satuluyna mah maranehna gewat siap-siap pikeun mertahankeun hak milikna nu sasatna sumber hirup maranehna. Sawidang tanah nu keur digarap ku nu bogana datangan ku hiji tukang pukul tuan tanah
Panesen. Kalayan tu loba tatanya deui sarta tu loba basa-basi saeutik oge jalma-jalma nu dititah kuyan Panesen teh nu rata-rata beungeutna pika sebeureun nu antuk nama matokan jeung ngadegkeun tanda pemilik nu kieu unina teh tanah milik Van Eisen. Kang tua eta hal teh ngajadikeun nu bogana ambek katida. Daguah heula, nanaon mah? Salah saurang nu boga tanah teh nyarita ka dumantokan. Naha maraneh teu bisa maca euy? Baca yeuh. Itu walonan tukang pukul teh kalawan kasarna keur. Tanah milik Van Eisen. Para petani teh ngeluh wargi. Lucu kacida euy. Nah iraha walanda nu buncir eta teh datang ka dieu mawa tanu heuh. Maraneh ulah loba bacot euy. Tukang pukul teh nyentak bari ngaluarkeun bedogna. Sing saha nu masih hayang kumalendang. Geura tinggalkeun tanah ieu. Mimiti poe ieu sawah nu kumaraneh digarap jadi hak mutlak Van Eisen deui. Ngerti teu? Edan. Cek salah saurang patani nu ngabogaan eta sawah. Saha nu edan euy? Saha? Tukang pukul nangtang bari ngajambret beuheung baju para patani teh sakaligus dijongklokeun kana lumpur sawah. Henteu sugemangan saukur kitu perlakuan kasarna teh wargi. Imahna ge didatangan jeung anak-anakna oge pamajikan-pamajikanna diancam bakal dipateni. Nu antuk nama kapaksa tanuh eta teh ragrag oge karena leungeun Van Eisen. Wargi nu mulia. Rupina serial Jaka Sembung bagian ke-86 dugi ka dieu heulanya wargi. Atur nuhun kana perhatiosna punten bilih seueur lepatna. Mudah-mudahan ageng manfaatna. Sumangga wargi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.